Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Monyok. Nah, Dangdut Akademi teh wes Celestian ah. Kamana cenah ieu teh Celestina? Ka mana maneh Neng? Udah keluar? Tong ka mana-mana geus peuting ieu teh. Ya tuh jeung si Jasmine hungkul di luar, meni da mau ke mana-mana. Awas we mun indit ulin. Ya. Budak eta nya peuting-peuting ge. Cenah kedah aja si Gopi. Meni mehal pisan ieu seblak di Haji Cucu mah. Uyuhan anu meuli deh. Mana cenanya si Jasmine teh meni lila ih. Kalau Besti, kamu nunggu aku ya? Yai meni lila pisan kamu mah Jasmine ih. Ya tuh sabar kamu teh. Kamu meni sebelahna di mana eta teh Min? Di Haji Cucunya, aku meli sebelakna dan untuk si bunda mah marahalnya, apa teh kerupuk sasendokna sabareci 1.000. Nah, teh meuli di si Umi Min. Ya kan sama si Umi juga tutup, jadi aku teh belinya ke Haji Cucu. Oh gitu. Jadi sabaraha ya teh Min? Bekas. Itu mah buat kamu aja, Neng, aku mah ngasih. Ih, nuhun pisannya Jasmine. Kau memang besti Neng yang paling bager. Ngajajaran Neng seblak. Si Jasmine meni cantik deh. Emang. Bangsat ih. BTW Jasmine, kamu eta di imah sorangan teh sieun kitu? Henteu nya jeung kudu sieun sagala. Nya bisi we kamu teh mun di imah sorangan teh nya melihat sesuatu gitu atau mendengar sesuatu gitu. Palingnya ngadenge ieu. Anjing gelut, tapi aku udah cerita nih. Ih, sieun. Acar kamu teh ini kayak gua, aku cender nyeritana. Oh iya, maaf, sok lanjut. Jadi kan aku teh beli seblak tadi teh kan, beli seblak yang kita teh ya. Aku teh sambil ke warung dulu, baru paragi ini nih, paragi mem. Nek, terus? Terus aku teh balik lewat jalan iya, jangan wae pageran gini. Meni hujan wae ieu teh. Nah, pas aku ke Lempang ya, Neng, aku teh ninggali tangkal sampe eta mah oyang. Itu naonnya, nah bergoyang eta tangkal sampe. Angin meureun Jasmine eta mah apan hujan lain? Lain kok angin soalnya aku gitu ngerasa aya angin. Kok aku tehnya karena aku penasaran sama aku teh ditinggalikeun deh di deketan. Naonnya eta teh? Efek teh apa sih, Neng? Naonnya ieu teh? Kamu pengen tahu ada apa? Pas aku deket teh sianya, eta mah aya Naon Min? Menipanya teh aya naon? Anakku nang tadi dengekon serius ieu teh. Emang kernaon sih Bu Imas didinya peting-peting? Bu Imas gening, meni keur naon sih peting-peting oge? Ieu Bu Imas mah keur neangan ieu. Cangcut kas pemer jiga mah murah keur dipoe Jasmine. Bantuan atuh tangan ah. Bu gitu cek Bu Imas teh. Menipanya teh naon? Tapi kamu ngadenge teh si Min ceritana si Haikal? Cerita naon, Neng? Cerita horor. Kita cerita nantinya kan si Haikal teh mah santren teh nyamin terus cicing dia gening naon ngaranna teh di Kobong si Haikal teh. Terus kan aya pasantren mah naon ngaranna teh kegiatan teh nepi ka jam 10 kitu nya nepi peuting gitu. Nah, kieu Min, kan si Haikal teh nya geus anggeus naon ngaranna teh kegiatan kitu di pasantren teh jam 10 peuting teh. Terus teh cicing we kitu leha-leha heula cenah di kamar teh. Terusnya pas tengah peuting teh si Haikal teh cenah hayang ngompol. Terus ini tuh kacai si Haikal teh ka WC. Dik naon kacai, Neng? Di ngompol Jasmine meni. Terus teh nya si Haikal teh kan ka WC. Ai WC di pasantren mah kan berjejer gitunya aya loba gitu. Haikal tuh masuk ke dalam salah satu WC. Ari si Haikal ka WC-na sorangan eta teh? Ya sorangan atuh Jasmine mah nya sakobong kamu teh sapasantren gitu milu. Terus teh nya pas si Haikal geus ngompol teh wer gitunya neangan gayung teh eueuh gayungna teh. Terus aya suara ieu naon ngaranna teh? Kejebrelan gitu naon kok jebrer. Nah, nu mandi we kitu suara nu mandi kumaha lah kitu di sampingna teh. Suara naon eta teh, Neng? Suara anu kaos nu mandi kitu. Heeh kitu Min. Terusnya si Haikal teh keluar ti nu WC teh. Terus teh katrok anu WC anu naon anu cuciburan, anu kejeburan anu suara nu mandi teh. Terus teh tok 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 sepada lain atuh. Terus tehnya tok 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 gitu si Haikal teh ngomong kieu cenah, "Punten Kang." Saha poho? Jasmine ngomong geuna sih? Si Haikal kamu teh nih jeung poho sagala sih keur nyarita oge. Oh, neng poho. Jadi kieu Min, pas keluar teh si Haikal teh ketok ya tok tok tok
punten cenah abi bade nginjem gayung. Terus tehnya aya apa nu di jero ngomong kieu cenah. Oh boro gayung ulu ge teh gablek cenah. Kitu min. Ih, pada sieun. Terus si Ahai kata lompat nih ke kobong eta mah. Ya karunya nyaho gering 2 minggu. Teh pada eta ngadenge anu naon ngaranna teh anu hulu buntung teh pada teu ieu ombe. Ih, meni karunya kitunya. Ada ya. Tapi meni bodoh oge nya si Haikal. Nah bodoh min. Kan WC teh teu hijinya ngajajar pasti oge. Nah, cek aku mah nya teneangan kanu WC anu lain, kalau kaneangan kanu eta teh anu huluan ra. Ya teuing atuh tanya we ka si Haikal. Haikal jadi nanya. Yo, Tapi kamu pernah teh sih Neng, keur beuting-beutingnya aya anu gegedeur kayak kanto? henteu min emang kamu pernah? Pernah nyaho ieu mah cium 12 beuting anu gegedeurna oge. Ih sieun. Jadi kayaknya ieu mah anyar kene. Kamari cerita oge. Jadi kayak aku teh kan keur di kamarnya keur eta keur scroll HP ningali Facebook si Ica jeung si Kang Badru, efeknya keur rame-rame nge-scroll aya anu gegedeur dina pantau aku sih Neng. Terus kamu dibuka henteu min eta teh pantona. Henteu, tapi kan aku teh penasaran nih terus aku teh ditu we na jendela teh aya naon kitu di luar. Terus naon min? Terus ya nih pas aku bukakan hordeng eta mah aya. Astagfirullah. Astagfirullah. Kunaon teh nya? Urang teh jeung kalalabur. Sieun ka tuku Imas. Nya Imas teh karengan cangcut. Suara naon eta nya? Suara juring. Bentar, si langsung udah diambil. Mas, kurang enggak? Aku kamera. Kan kamera itu aku teh klik kamera. Yang tadi aja lanjutin. Teh, sok pesantren teh ada ucing. Terus teh masuklah Aikal tuh ke sekala suka nama saya. Nah, gitunya terus gitunya terus yang sering kes bateng nyawat geus aku teh unung ngekripan jadi non pes Soalnya naon eta teh Neng? Anu leundi gitu. di kompol jasmin torek siapa tuh ngadengekeun terus tehnya kan si WC na teh naon nih Ya gitu. Paling ada yang anjing ngeluh. Sampai aku udah cerita Neng. Yuk, ada 1, 2, 3. nah gitu coba lihat di kompol jasmin torek siapa tuh ngadengekeun terus tehnya kan si WC na teh naon nih oh gitu terus gitu bentar aku masuk